Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di Serang Abdi. Serang Abdi Andi. Akhirnya orang menuju di mana gitu? Kita menuju di daerah Pasangkahan, Cikoreat, Bandung Timur. Rasa dekat Sambil Bandung. Abdi di itu kalau rasa, berarti informasi ke terkait rumah dijual di wilayah Berung. Tempatnya, lokasinya wilayah Cikoreat. Nah, rumah Pak Andi, kangge lingkungan di dia seperti lingkungan aman ya, one gate system. Jalanan kan menghiji ti payun hungkul. Terus caket ka Polsek Ujung Berung, Bandung Timur. Terus teh caket ka Gria, alun-alun Ujung Berung, Rumah Sakit Ujung Berung. Mung sabaraha menit teh kadinya teh. Ya caket lah saling poin nama gitu nya. Orang coba ayeuna orang tinggal bumi. Ayo jalan lagi lumayan ageng nih kan, hampir 8 meteran aya 2 mobil mau pasal lisingan. Iya tampak mukanya Pak Andi nya. Tampak mukanya teh itu seberapa meter Pak Andi? Kira-kira 7 meteran aya Kang. 7 meteran. 7 meteran ya, jadi tiasa lebet sa mobil yang 2 motor. Tah bumi ieu teh tipe nate di 42, luas bangunanana, luas tanahna di 72 meter persegi. Di tampak bumina. Oh, bumina kan. Sok lebet Pak Andi. Mangga ayo. Tinggal karpotna, iya karpotna kira-kira seberapa meter itu? Ya, kira-kira 4 meteran aya Kang. 4 meteran. Biasa mobil Pajero ge moal nongtot gitu nya. Wah gitu nya. Moal nongtot ya masih kena aya. Kurang cobi kalebet ayeuna Pak Andi. Iya terus dekor ulang saras nama. Ai tipe asli nama teh kieu terus dipasihan ornamen kieu. Jadi kagum mun bari naikeun dia nama kantu naikeun gitu. Di pasian terasnya lumayan ageng oge itu terasnya. Terus di pasian. Iya lantai itu sengaja granit. Ya itu keramik, granit ya Pak Andi. Keramik ya. Keramiknya. Keramik. Iya granitnya. Nah. Gitu orang cek ruangan-ruangan aya di Lebet. Bilih penasaran, Ibu Bapak tinggal ya ke Lebet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya artis. Ya artis Bandung teh. Tadi ruang tamuna kirang langkung ya teh. Lebar ka ditu mah ya 4 meter, panjang ka dieu teh cekap. Seberapa meter Pak Andi? Karena genep meteran aya. Itu dilengkapi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, sarang dapur. Terus pami bade di custom, misalkan bade ditaikeun ka luhur ya tiasa keneh namun itu saya dakna di balik luhur teh. Plafon lagi lumayan tinggi ya teh, karena 4 meteran teh. Oh. Dan rawas pencahayaan sareng sirkulasi udara lagi sangat nerawasin gitu ya. Saya terkait perkawis speknya teh ieu kamar utama teh nu payun. Ieu kamar kedua. Ieu jamban, kamar mandina, itu dapur. Di kamar mandi terus dipasihan shower, terus dipasihan kloset duduk. Lingkunganana di dia terus hidup. Ya terus aya 80% itu seueur nu dihuni gitu. Jinten informasi nu tiasa ku abdi didugikeun teh mung sakitu. Bila aya patarosan bade dibuka heula kamar mandina Pak Andi, sok dilih penasaran. Sok kamar mandina tinggal heula. Terus aya ian, terus aya showeran, kloset duduk. Lumayan tinggi ya nage. Bade dicek dapurna mangga. Ini bade ngecek dapur oge. Oh jangan benten ya ieu. Dapurna teh di paling ujung. Benten lamun ngagoreng ibu-ibu ngagoreng sambal teh, bapak-bapak mau kaperihan panonna teh. Soalnya tebih ti ruang tamu. Kamu ke kamar ieu mah. Nah. Ini orang cobi keluar deui. Karunya si bapak mohon ngagoreng sambal teh mau perih. Kangge informasi salanjengna pilih Bapak Ibu Teteh Akang meryogikeun informasi nu lengkapna. Kantun klik link di bio atau napi nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi. Selling poinna ieu teh Pak Andi sebatkeun deui. Caket ka mana wae. Paling ieu teh samenitannya ka Polsek Ujung Berung, ka Gria, ke balanja ka pasar alun-alun anu pasar tradisional. Terus teh ka alun-alun Ujung Berung oge, ka rumah sakit kamu mau betos. Itu tes one gate system keamanan 24 jam di payun teh. Jinten nya sakali deui ku abdi diemotkeun pilih aya Ibu Bapak Teteh Akang meryogikeun informasi terkait bumi nu aya di lokasi ieu. Kantun klik link di bio atau nanti nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi. Hatur nuhun nepangkeun abdi danu. Abdi Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.